Wilujeng enjing lur. Jadi nembe abi parantos ningali salah satu karuhun nu aya di kalebet Dewasari tetenya. Janten saur Kang Ade ieu mah salah sawios anu terang teh sepuh kapungkur nguping. Saalitna eta teh cenah masih rerehan ti Karang Kamulian. Namun memang anu lucuna tadi di ditu aya salah satu nu disebatna teh Sayang Kaak eta teh aya cakra aya ieu malihan upami eta mah pernah ningali cenah aya bokor emas tetenya. Ade tiwongi caang biasa. Tidak berbentuk sato jika sato lain. Apaan pokoknya Caangna di mana? Maju gitu. Disangka mah balon. Teh. Karena Dewasari Kakulon. Margi ayeuna gen saurna upami disebatkeun eta terah ti Karang Kamulian, seueur keneh anu janten keluarga sasina bahwa eta teh leres ti Karang Kamulian ayeuna ge aya keneh warga Dewasari teh anu reh-rehan ti Karang Kamulian nya Kang Ade. Ari eta aya dongeng oray kumaha eta aya dongeng oray? Kita mah Kang Mumu ngobrolkeun jeung Opo lanceukna baheula pernah di dinya. Nya. Karena di Kemat gitu. Da Fatihah ngaradiung meureunnya. Nu bijina eta. Eta maksudna naon rek menta bokorna eta? Almarhum Kang Mumu kan aya keneh. Nya, ngan meureun aya cek bahasa mah kana kitu mah. Ulah jiga nu hayang tapi kudu lain kudu diteangan ai geus bakal pasti kapanggih ieu tah kitu kumaha nya. Ulah hayang dina embung. Tah kitu tah. Eta bahasa kolot teh euy. Urang ulah hayang dina embung, ulah embung dina hayang tah kitu tah. Tah eta mah jadi aya deui yeuh. Kang Dede pernah manggihan sepatu kuda kiri kanan berarti Kang Dede nya. Kiri kanan. Cuman meureunan dianggap naon di piceun karongsokeun padahal mah keun betuna eta meureunan bukti sejarah ketika hana perang itu malahan cenah aya nu pernah ngagaduhan kuda pangheulaan kuda kerajaan kuda bodas sareng upami dietang kuda memang aya meureun teureusna ka dusun guha lah baheula aya nu gaduhan kuda teras we di dieu teh kan saurna ari rancap panjang teh salah sawiosna aya anu ngageugeuhna kuda. Tah eta meureunan lah manta kapenak. Aya eta lebih mana kepenakna teh? Iya nembungi tadi. Oh di dinya pisan? Keur ngagali ieu. Oh. Dengan pondasi.